Tapi teu bisa euy poho deui. Dah, eta Itu film Si Manis Jembatan Rempag. Hei dulur-dulur kemonesan, kadaria orang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan, bisitana cek batur jelema edam. Yes, bener ya. Pas Ya. euy. Wah, Nyanyi. nyanyi naon tah? Kepastian. Kepastian. Oh, irama. Sama iramanya. Sok. Ya. Tapi teu bisa euy poho deui. Anak kecil anjir bieu. Poho deui. Sok ganti lah. Lagu Sunda atuh, lagu Sunda. Ya, lagu Sunda. Musuna mah urang dibaheum euy. Dibaheum Sunda mah. Aku Dibaheum Sunda mah berat tenang. Garut Kota Intan, Garut Kota Intannya. Oke, siap. Itu, dituturkan Poho deui euy. anjir. Tina bisa anjir. Udah poho atuh manusia mah sifat poho atuh beratna. Ulah poho dinya. Lagu naon atuh sok didinya nu milih atuh. Didinya nu milih sok. Kunaon? Oh, kumaha nya lamun ke puncak gunung atuh. Naon ke puncak gunung maksudnya? Ke puncak gunung, Naik-naik ke puncak gunung. naik-naik ke puncak gunung. Anjir. Lagu budak ieu. Atuh kembali beratna. Heeh atuh daripada henteu lah. Oh. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Nah, urut. Lila keneh. Lain jadi kepikiran eta. Naon? Anu naik-naik ke puncak gunung Naon? Wah, sebagai kacang. banyak berari. Apaan ieu mah judul lagu nyanyi itu nyanyi, nyanyi. Heeh,ege nyaho. Tapi eta naik-naik ke puncak gunung. Naik we tuluy anjir iraha turunna. Ti TK urang ti sakola TK nepieun ka ayeuna mang tahun-tahun meureun nyasa bae cuy gaya. Ngadenge geus berat euy. Jadi mana mau ikut wae rudet mana mah. Bukti pikiran da batu ieu mah nyanyi. Ke puncak gunung. Nah, Jadinya mah jiga nu teu boga perasaan. Jadinya mah tunggu pesan kumaha? ya jelema keur sasab di gunung. Atuh minimal anjir bela sungkawa atuh. Didinya teh peduli ka sasama atuh. Pan beureun keur ka musibahan, beureun indung bapana teh nungguan di imahna, mangkading mang puluh-puluh tahun watir anjir. Didinya mah kalarek nyanyinya titah nyanyi. Ya omongkeun anjir aki-aki ieu. Sifat kumaha ieu teh lagu naik ke puncak gunung teh tinggi-tinggi sekali teh eta lirik nyanyian baheula. Nyanyi apa nyanyi teh? Da kudu nama eta teh euy nyanyi teh kuduna teh aya turunan. Turun dari puncak gunung. Kuduna kitu eta teh anjir naik-naik wae anjir kabayang urun tuluy naik gunungna segede kumaha eta anjir geus 50 tahun. Duka atuh bre eta mah urusan maraneh rakeun. Jadi Ulah duka eta teh urang teh kudu paduli euy. Sok bayangkeun ku didinya indung bapana nungguan meureun eta ayeuna mah geus kolot meureun. Ieu mending ge anguran daripada urang nyanyi nya. Bener teh daripada urang nyanyi kieu suka bunga sedangkeun itu aya anu keur nyasab di gunung mending cik urang mah teangan eta ieu. berpikir mah karunya nya. Heuh. Jangan we. Jangan karunya we. Pasti we nya. Ieu anu 20 tahun. Bi, ini bibi di tempat-tempat juga artis pemain film horor bi. Nah, si aja sok kayak aya bae maneh mah da. Arahnya gini itu film Si Manis Jembatan Rempag. Jembatan Ancol, Jay. Atau bibi juga ada demitnya ya, Jay. Ada lah. Berat urang mah ngayakeun sayembara ah. Sayembara naon anjir? Mana leungit naon di? Ya,
pan geus puguh harga diri mah maneh lain leungit pan digadekeun sih teh. Ya guys ya. Sieu mah. Lain kitu, Brad. Urang teh geus hayang kawin euy. Nek harider atuh kawin geus cukup umur ge tuh. Mata ngayakeun sayembara heula. Kumaha sayembarana? Teh dicari istri yang pendiam. Kan urang mah resepna nu pendiam, Brad. Batur mah anjir dicari istri yang soleha ya pendiam cenah nya gebog anjir. Pendiam kumaha maksudnya itu? Jadi engke teh uang habis, diam. Gas habis, diam. Beras habis, diam. Itu, Brad. Anjing. Ya. Ayeuna mah beras habis, duit habis, gas habis, lipe solusinya si teh lain diam. Ya guys ya. Nadalakeun si sadbor tah tiali anjir. Kitu si teh geus teu usum ayeuna mah diam. Si urang kudu jadi karyawan si Sadbor, Brad. Udah jadi karyawan si sadbor, bisa tuh sok tes heula ku aing jogetna. Gampang. Mah Nu gitu alin. atuh kurang jebleh atuh si teh. Ya guys ya, sing jebleh atuh. Dah, eta cocok ke ku aing didaftarkeun ka si sadbor ya. Alam we tong loba pikiran lah di dinya. Karena jodoh menang ke longus jadi karyawan si sadbor mah. Soalnya jebleh eta geus mantes nya guys ya, jeblehna nya guys. Oh, jadi gitu guys ya. Pokoknya mah ayeuna mah beras habis, gas habis, uang habis, lipe solusinya. Canepin ka engkle-engklean mah anjing salam dunia tak kayaknya. Ada engkle kayaknya. Bi, geus nyaho can? Berita terupdate mah ayeuna. Henteu sih anaon di? Keur viral anjir. Berita terhangat anu budak SMA teh nih jeung guruna. Anjir. Tumen we aing ieu. Kami hangat kasih dia beritana. Haneut kacida si bibi teh nyaweun anjir. Oh. Lain eta terus ngahanat kana digoreng apa dikulum ya eta? Anger ieu aing aing. Didempet kuping ping bi. Aya we berat ningali HP urang mah. Geus nge-lag deui wae tuh. Nyelemot dikitukeun teh. Kunaon nya? Pinuh meureunana memorina teh. Maksudna lebar. Mun lebar mah berat meureun katingali ka dieu baseuh, bet ieu mah garing tuh. Teu cibrag. Maksudna memori SIM. Memorina ieu teh pinuhnya. Pinuh teh kudu dihapusan sebagian anjir foto-foto, video. Hapusan heula. Gitu. Pan urang mah teu boga penghapus. Budak tuh di imah nu bogaan penghapus mah. Engke bae apa di imah dihapusanana. Anjing si Kosim. Please kos. Lain ngahapus juga ngahapus gambar teh. Geus lah teu kudu lah cek aing mah teu kudu dihapus kos lah cek aing mah. Cek aing mah si ieu mah emang otakna nu kudu dihapus mah ya guys ya. Si Kosim mah. Wah anjir Kosim ieu anjir rempagna ampun teuing aing. Lebih-lebih ti si saroceng sih. Rempag teh.